kaayaan lembur Cimara harita. Najan kaasup tengah poe, tapi meh teu aya panas ti isuk oge. Abong usum hujan. Kabeneran poe harita mah. Ti isuk ngaruy jeung hujan gede, pilih genti nepi ka sore. Malahan geus aya 3 poena, unggal poe hujan gede hampir teu aya eureuna. Sawareh urang lembur anu kabeneran harita keur usum panen, pindeng ngamparkeun jeung ngagulungkeun giripi. Aya kasebutna, karek oge pare dihearkeun geus dijahitan deui. Da puguh kalan-kalan panas, pilih genti jeung ngaruy hujan. Ari teu dipoekeun bisi panasna nuluy, ongkohan lamun teu kapoe bangsal bisa akaran cenah. Poe harita mah sakitu wanci geus nyedek ka sore, panon poe teu ngelol pisan. Najan ti beurang hawa karasa tiris, matak hoream pikeun liar, ceuk paribasa teh mah. Hujan ngaririncik marengan lamunan saurang awewe geulis anu harita keur nyorangan aya di tepas imah. Panona neuteub kaluar siga nu jarauh paninengan, sakapeung katingali nyusutan cimata, sakapeung katingali narik napas panjang, ngagambarkeun hate anu keur ngalaman katu genah. Kana kituna mah pantes mun rek jadi lamunan teh mah ngarumah tangga geus hampir 10 tahun tapi can dipercaya boga turunan. Disebutkeun moal boga piraku da tinini akina mah kaasup turunan rendai. Ngan nu jadi bapana mah nya ngan boga anak hiji-hijina nyaeta Ambunita wungkul. Ambunita harita keur anteng kabawa ku lamunan. Ngalamun inget kacarogena nyaeta Mantri Yayat Supriyatna. Urang lembur mah nyebutna teh mantri cenah. Pedah boga pagawean kana jadi mantri kehutanan, ceuk urang lembur mah apalna teh mantri perkebunan karet cenah. Mantri Yayat gawena ditugaskeun jauh ti lembur, kasebutna oge beda kabupaten, bari lain udageun waktu sakedeung-kedeung. So teh zaman kiwari, kendaraan balatak, angkutan umum aya saban waktu. Harita tahun 80-an mah kendaraan teh boh angkutan umum teu gampang saperti zaman kiwari. Najan zaman kiwari oge ketah, ari ti Cimara Kuningan ka Sukabumi tempat Mantri Yayat tugas, hese diudag ku waktu nu tereh. Mana komo harita tahun 80-an. Hari nu jadi lamunan Ambunita lain peda hese dahareun. Da sapirakuna salaki boga kasab jadi pagawe make kakurangan dahar mah. Sokomo Ambunita Rosdiana putrana Mama Haji Abu Waladen, putra ngan hiji-hijina. Jenengan nama Mama Haji Ade Makmun. Nganduka kumaha mimitina nelah nama Mama Haji Abu Waladen. Mama Haji Abu teh kaasup jalma jegun, ceuk ukuran di lembur mah. Sawah lega, pakaya loba, kagungan pabrik heuleur ongkoh. Pastina oge moal kakurangan kudahareun. Samalah Nini Narti anu samemeh Ambunita ngarumah tangga jeung Mantri Yayat, manehna jadi tukang ngasuh Ambunita ti leuletik. Nya sanggeus nu diasuhna rumah tangga, ku Mama Haji Abu Nini Narti teh sina nuturkeun Ambunita. Pikeun batur keueung cenah. Najan bumi Mama Haji Abu teu jauh ti imahna, ukur beda lembur, tapi ari sorangan mah karunya cenah. Lain ukur si Nini wungkul anu disina nuturkeun ka Ambunita teh. Kaasup Aki Maulana Baim salaki Nini Narti anu nelah Aki Baim salaki jeung pamajikan disina maturan Ambunita. Keun wae cenah, di pabrik heuleur mah aya wadadang. Geus puguh nu jadi caroge Ambunita mah ti barang pruk rumah tangga oge tugasna jauh. Nini Narti teh nelah di lembur Cimara.
Ari ngaranna mah Listati Sunarti. Manehna mah urang jauh asal ti Bandung. Salaki jeung pamajikan harita dibawa ku Mama Haji Abu ka lembur Cimara sawaktu baheula zaman Mama Haji sok usaha ka kota. Kabeneran harita imah Aki Baim jeung Nini Narti teh kahuruan nya ku Mama Haji duanana dirawatan karunya cenah. Ambunita ka Aki Baim jeung ka Nini Narti teh asa kakolot sorangan cenah. Pantes kana kitu nama sasat diasuh ti lembut diakod-akod ti bubudak nepi ka kiwari oge Nini Narti geten ngurusan Ambunita. Manehna mah asa ka anak cenah. Eukeur mah Aki Baim jeung Nini Narti teu boga anak datang ka kolot oge. Urang malikan ka tukang nyaritakeun anu keur ngalamun di tepas tea. Ambunita uleng ngalamun bari mindeng nyusutan Cimata. Kulutrak panto patengahan aya nu muka lol, aya sirah nu ngelol ti patengahan. Horeng Nini Narti harita nyampeurkeun ka nu keur anteng ngalamun. Kunaon atuh Nyimas teh katingali ku Nini mani anteng ngalamun jaba eta panon carindul. Jeung teu kanaon atuh Nyimas, Nini Narti nyampeurkeun bari nanya. Gek manehna diuk dina kursi gigireun anu keur nyusutan Cimata. Ah, henteu ni teu kunanaon. Ukur inget kanu jadi salaki geus ampir aya 2 bulana kangge aya teu aya mulang. Sok inget kanu teu pararuguh abdi mah. Inggis kudua kutilu. Bisi nu jadi salaki gering tea beh dituna sok sieun Kang Yayat kagoda ku awewe sejen. Hing Ambunita ngadon ceurik bari nungkupan raraina. Har ulah gaduh emutan kitu pamali sapirakuna cep Yayat ngadon midua hate. Gaduh istri sakitunya demplona moal aya duana di lembur Cimara mah. Nyimas teh bentangna lembur piraku teuing cep Yayat make kagoda ku istri sanes. Rek neangan kumaha deui atuh sakieu istrinya bahenol nerkom tuh imbitna oge ye boy meri atuh. Nini Surti nyarita ngupah ngapeh kanu harita keur ceurik bari nungkupan raraina. Make nyebut Geboy Meri cenah. Ah Nini mah make nyebat Geboy Meri sagala. Ambunita nempas bari nepak tak-tak Nini Surti. Manehna seuri oge ngadenge Nini Surti nyebut Geboy Meri ka manehna. Lain pedah payuneun jinisna Nini mah. Da jeung saenyana atuh Mama Haji Abu kagungan putra sakieu men cerangna. Sok inget ka zaman memeh Nyimas ka rumah tangga jeung cep Yayat. Apanan harita buat ka ngantri atuh jajakan nu hayangeun ka Nyimas. Ngan harita Nyimas nanu teu kersa. Ide Nyimas emut keneh tante. Harita Mama Haji kuat ka nyekseukan ka Nyimas. Nya pedah loba pamegat nu hoyongeun ka Nyimas. Ngan eueuh nu kapilih ku Nyimas. Nini mah inget keneh harita Mama Haji muhun rama Nyimas tara-tara make nyeuselan ka Nyimas. Waktu harita tea geuning Mama Haji benduna teu tulus. Gara-gara si Aki Baim salah denge tea geuning. Pajangkan ini mah harita Mama Haji bakal nyeuselan ka Sarki anu salah denge. Tapi Mama Haji kalah gumujeng si ganu raos. Gumujeng ku pola si Sarki. Jadi weh benduna teu tulus. Ingin emut keneh Nyimas. Harita teh Mama Haji apana nyaur kieu ka Nyimas. Rek neangan nu kumaha atuh. Sakitu lalaki nu datang aya welasna. Mani eueuh saurang oge nu kapake. Yeuh, awewe mah ulah tampikan teuing bisi nongtot jodoh
Apanan kitu Mama Haji nyeksikan ka Nyimas harita ari si Sarki. Heeh si Sarki, ari si Sarki harita salah denge meureun kalah kami lu nembalan. Sumpahna oge aki mah teu nongtot bool cenah. Ide Mama Haji kuat gumujang siga nu raos apanan. Nini Narti metak-metakeun Mama Haji nuju nyekseukan jeung si Sarki nu salah denge. Ambunita anu tadina keur sedih bari ceurik manehna oge inget kana kajadian ka tukang anu didongengkeun deui ku si Nini. Ambunita oge kabawa seuri siga nu raoskeun. Muhun nyani atuh da najan aya welasna ari teu aya nu sreg kana hate mah kumaha atuh da. Ongkohan harita abdina apanan tos gaduh kekenalan Kakang Yayat tea. Ambunita ngaguar pangalaman ka tukang sawaktu diseksikan kuno jadi ramana. Muhun ngan harita Nyimas teu nyaurkeun ka Mama Haji yen tos gaduh kenalan. Muhun ni ari jinisna teu acan aya ka bumi mah Mama oge moal percanteneun ni. Antukna duanana ngobrol ngaler ngidul, katingali Ambunita teu sedih kingkin siga tadi. Kaitung bisaan Nini Narti ngabebenjokeun Ambunita anu harita keur sedih. Abong ceuk paribasa teh mah geus kacoo ti bubudak. Waktosna seher keun palawari sadaya urang cekapkeun dugi ka dieu wae heula. Dongeng carios nyambung anu judulna Buah Burayo. Insyaallah kapayun urang lajengkeun deui. Ayeuna mah urang cekapkeun dugi ka dieu wae heula. Cag ah.